Pareng basa kuring digawe nungguan warnet. Ari nungguan eta warnet teh sok duaan jeung salah saurang batur kuring ngaranna Rudi. Jadi lamun nungguan aya duaan mah, lamun aya salah sahiji di antara kuring keur aya kaperluan mah, warnet teh masih keneh aya anu nungguan. Ya lamun teu kuring pasti babaturan kuring anu ngaranna Rudi. Nya saban poe saperti kitu, silih ganti jeung silih giliran. Kuring boga pangalaman anu pernah kaalaman ku kuring ngeunaan hal-hal anu pikasieun. Awal kejadian basa dina hiji peuting kuring teh keur nungguan warnet jeung babaturan kuring anu ngaranna Rudi. Harita Rudi minta izin ka kuring yen manehna cenah harek aya keperluan heula. Mang, aya nanya didinya nungguan heula sakedeung. Saya rek aya perlu heula. Rek ka mana kitu Rud? Lila moal. Wah sakedeung. Biasa we anak muda. Ieu kamari urang kenalan jeung awewe ikan. Sugan aya atuh ngajodo. Nya, moal lila lah sakedeung. Nya tenan naon atuh ari sakedeung mah. Tapi ulah lila teuing atuh. Kena bisi ieu kumaha nutup warnet. Lamun geus eueuh deui anu make. Moal lila lah. Ngagoane sakedeung. Ya ti harita kuring teh nungguan warnet teh sorangan. Kaparengan harita mah aya 2 urang anu keur make warnet teh. Eta ge lamun kerame mah kadang-kadang pinuh, kadang-kadang jalma anu rek ngagunakeun eta warnet sok nungguan heula. Di tempat warnet kuring ngajaga nya kurang leuwih aya kana 14 lokal. Lumayan gede eta warnet teh. Nya keur kuring mah rek kaayaan sepi atawa rame tetep we kudu ngajalankeun. Kusabab geus jadi pagawean kuring sapopoe nyaeta dina ngajaga warnet. Kejadian ieu kaalaman ku kuring dina tahun 2008. Harita nu ngaranna usaha warnet keur alus-alusna. Kusabab tahun sakitu mah can loba teuing jalma anu marake internet diunggal imahna. Sakomo deui keur budak sakola atawa mahasiswa anu memang ngabutuhkeun anu ngaranna internet keur ngerjakeun tugas di sakola atawa di kampusna.
Ting eta memang karasa sepi pisan. Seperti biasa, kuring keur cicing diuk nungguan di salah sahiji lokal server. Teu pati loba pikiran anu karasa ku kuring. Dina kaayaan kitu katempo ku kuring aya anu asup ka jero warnet nyaeta salah saurang awewe. Eta awewe teh ujuk-ujuk langsung muru ka lokal anu pangsisina. Bahasa eta awewe lempang ngaliwatan ka kuring. Saliwat kaangse ku kuring eta parfum awewe teh asa aneh. Kangsena ku kuring harita kuring asa ngangse minyak parfumna anu biasana masuk dipake keur nu maot. Tapi harita mah kuring teu goreng sangka, kuring teu boga pikiran anu lain-lain. Ya memang eta awewe teh salah saurang anu rek make internet atawa internetan sarta kakara datang ke tempat warnet anu memang sok ditungguan ku kuring. Harita mah sareretan ku kuring katempo manehna diuk di lokal nu pasisina langsung jeung hareupan komputer. Sanggeus eta awewe asup bari jeung geus ngisi rohangan lokal internet. Tegung silila ti harita dua urang lalaki anu tadi geus ngisian eta warnet maranehanana geussan. Maranehanana duaan ngadon baralik harita keneh. Yati harita nu aya tinggal kuring sorangan bari dibaturan ku hiji awewe anu tadi karek asup tea. Sanggeus dua orang lalaki mayar urut manehna make internet nya maranehanana keluar ruangan internet. Basa ku kuring diperhatikeun eta awewe anu keur nyeng hareupan komputer. Katempo ku kuring awakna teh siga anu teu oyag. Teu siga jalma samistina lamun anu keur ngerjakeun tugas ngagunakeun internet. Manehanana ukur tungkul jeung katempo leungeunna siga anu teu ngoyag-ngoyageun mouse atawa keyboard komputer. Manehna ngan ukur cicing siga patung. Kuring ge rada heran harita teh. Beungeut eta awewe can pati katingali ku kuring. Di harita joro-joi timbul rasa penasaran kuring ka eta awewe. Begitu ujuk-ujuk kadenge ku kuring aya suara anu ceurik. Eta suara anu cerik teh siga suara cerik awewe. Kadengena ku kuring cerikna teh meni ngading diut. Sigana wae eta anu cerik ngading diut teh
eta awewe anu aya di jero warnet teh ya. Harita kuring rada kabingungan. Kuring can waka wani nyamperkeun. Sanggeus kuring nyaho yen anu cerik teh eta awewe. Pamikir kuring bisi ngaganggu manehna. Sigana wae meureun manehna teh keur aya masalah, pangna manehna ceurik siga kitu. Jeung naha atuh bet ngadon ceurik di tempat warnet anu ku kuring dijaga. Tapi kusabab manehna teh ceurik eureun-eureun, nya kuring oge antugna mah ngadeukeutan eta awewe. Bari kuring terus nanya, saha atuh anjeun teh? Sakali mah pananya kuring teu dipalire. Malahan geus sababaraha kali kuring nanya oge, manehna teh anger wae teu nembalan. Nya kuring oge ngarasa keheul harita mah. Geus mah tadi manehna datang teu bebeja heula ka kuring, da puguh langsung nguluyur asup ka jero. Tambah-tambah ayeuna ditanya ku kuring sarupa kitu, manehna teu nembalan. Nyantugna kuring oge jadi kukulutus keheul ka eta awewe. Kuring boga pikiran eta awewe rek diantep. Ya kuring rek balik deui we ke tempat kuring diuk. Tapi basa kuring rek balik di ke tempat diuk kuring, namun biasa keur nungguan warnet. Kakarek oge kuring malikeun awak. Kadenge ku kuring aya sora awewe anu ngomong. Dibarengan jeung eureuna ceurik eta awewe. Harita keneh kuring langsung malikeun di awak. Kapaleba datangna eta sora. Kadenge namah ku kuring nyaeta sora awewe anu tadi namah ceurik teh. Barang kuring malikeun awak, kuring kacidaruasna kusabab kasampak eta awewe teh keur nangtung sarta meuni atra ayeuna mah manehna nembongkeun beungeutna. Beungeut eta awewe katempona mah dipias siga anu eueuh ketihan. Beungeutna siga mayit. Ningali kitu mah harita kuring jadi rampang reumpeng. Panonna eta awewe neuteub seukeut ka kuring. Bari jeung molotot. Tapi paromana eta awewe teh siga anu keur nandangan kesedih. Saha anjeun? Ditanya kitu ku kuring. Manehna angger tengah jawab. Katinggali ayeuna mah sirahna unggut-unggutan. Bari angger panonna neuteub seukeut ka kuring.
pikiran kuring jadi goreng. Buah eta awewe teh lain jelema. Berita kene kuring unur-unuran anu maksudna rek ngajauhan eta awewe. Awak kuring adeg-deg kesang badak kesang lembut luat leet. Katambah ugu di eta tempat di sasaha jual kuring jeung eta awewe. Puguh babaturan kuring can balik deui datang ke eta tempat. Sabut kuring keur unur-unuran siga kitu. Tekuk si Lila eta babaturan kuring anu ngaranna si Rudi datang. Manehna asup bareng jeung kuring anu keur unur-unuran. Anu antugna manehna nabrak ka kuring. Manehna siga nu aneh nempo kuring siga kitu. Anu langsung manehna nanya ka kuring. Hang, kunaon dari mana? Istri bisa lempang anu kahunur-unuran kitu. Jadi we katabrak ku kuring. Itu Rud. Aya jurig. Jurig di mana? Asa kaya-kaya. Biksianan. Isi cilaka kepala sorangannya gitu teh. Bener Rud. Itu jurig. Basa kukuring ditunjukkan ka si Rudi anu karek datang. Nah eta awewe anu tadi nangtung di lokal anu pangsisina. Leungit ngiles tepu puguh. Alpa sababaraha kali kuring gigisik panon jeung mastikeun, tapi da nya atuh dah ka mana eta awewe anu tadi aya di dinya teh. Jaan pamikir kuring geuning eta awewe teh lain jelema, tapi na jurig. Sanggeus kitu mah kuring tuluy nyaritakeun kejadian anu cikeneh ka alamanku kuring. Basa babaturan kuring si Rudi can datang deui ka eta tempat. Harita mah babaturan kuring anu ngaranna si Rudi teu percayaeun kana caritaan kuring. Manehna karek percaya karena kejadian anu pernah kealaman ku kuring. Sanggeus aya carita di dua urang lalaki langganan anu sok chatting di warnet anu ditungguan ku kuring jeung si Rudi. Basa peuting kejadian manehna teu ninggali aya awewe anu asup ka warnet. Maranehana nama dan ukur ngambe bau minyak anu biasa sok dipake keur nu maot. Jadi maranehana nama teu kawenehan nempo eta awewe anu nyata nama geuningan eta awewe teh jurig awewe anu ngadon datang ka warnet tempat kuring digawe. Di mimiti harita kuring jadi tiludeung lamun kudu ngajagaan warnet sosoranganan ti peuting. Lamun kaparengan babaturan kuring eueuh nya kuring masuk ngahajakeun nutup eta warnet.